Karang kuya jeung karang monyet. Sekali mangsa karang monyet najakan si karang kuya metis. Karang kuya metis yuk, cek si karang monyet. Metis naon? Tanya si karang kuya. Metis bongeng. Orang nala di kebun petani maok tanah si karang kuya. Si karang monyet engguk. Embong sian binang ka petani karang kuya wegah. Tong sian ayu karang monyet nagusur si karang kuya. Karang kuya jeung karang monyet nala bonteng jeung cengek di kebun petani tuluy dipetis lantaran lada duana saraha sehat lada cenah sabat sarwa kitu tolorjo teh petani ngarajo datang molotot ka si karang kuya jeung si karang monyet. Siah wani-wani maraneh maok di kebun ueng. Bari nidag si karang monyet jeung si karang kuya. Nadenge petani datang bari nerekan si karang monyet buru-buru lompat kitu deui si karang kuya. Tapi lantaran si karang kuya lompatna laun. Jadi petani babari neokna. Benang sia petani surak atau narau si karang kuya. Petani tuluy mawa si karang kuya ka imahna terus nurungan si karang kuya dipencet ku ueng. Dagoan ueng rek nasa heula bedogna. Cek petani bari nalios ka jero imahna. Karang kuya rawas ka roronakeun nadenge kitu teh. Keur bingung kumaha carana lupas tina kurungan lar si karang monyet datang. Naliwat bari nansirikeun karang kuya boga ide pas ningali si karang monyet. Hei, karang monyet, orang makrek dikawinkeun anak petani. Anak geulis pisan. Si karang kuya serah-seri. Nadenge si karang kuya rek dikawinkeun kana kanu geulis si karang monyet tuluy usul. Serius karang kuya kumaha lamun anjeun geus
We. Indit kabur. Wahai orang nu dikurung. Karunya maneh bisi hayang bebas. Kadang monyet nolak. Kadang kaya pura-pura embung tapi saenggeus diolok. Sabaraha kali ke si kadang monyet air manehna daek anu ayeuna jadi si kadang monyet nu di jero kurung. Kadang kuya buru-buru ngajeng ka walungan nyelamatkan diri. Si kadang monyet rawas pas ningali Patani nyamperkeun bari mawa bedog sekut. Patani oge sarawa rawas sabab ningali nu dina jero kurung. Lain si kadang kuya tapi si kadang monyet. Patani kuku letus. Ari kieu karana mah moal jadi ngendahar daging kuya teh. Kadang monyet tambah rawas pas nadenge Patani horeng rek mencit si kadang kuya lan nawinkeun ka anak nu geulis. Si kadang monyet meter otakna jang nyalametkeun diri. Akhirna maneh pura-pura papayahan dina jero kurung. Pas ningali si kadang monyet pae nagoler na kurung. Patani muka panto kurung jang mariksa. Pas panto dibuka berengbang teh si kadang monyet lompat kabur ninggalkeun Patani colokok. Pesan morona ieu carita. Kahiji ulah maok barang batur. Kaduana ulah nahianati babaturan perjuangan. Hatur nuhun. Kasadayana. Anu atos. Nadangnukeun ieu carita.